Seueur di dia aki-aki. Nini ada raya. Randa aya randa. Duda oge aya. Ngariung kabeh di dia. Alus lah. Da urang ulah ngabeda-beda karena status rek randa, rek duda, komo karanda mah. Dan nu penting randa mah kudu ngeureueuh ngaji. Eta si akang nyebut randa ngeunah. Siga nu geus ngastaan. Alhamdulillah atuh ngariung kabeh dina ieu pangaosan, mudah-mudahan ieu riungan masing nyanda kaberkahan. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, wabil khusus nuku simabdi dipika hormat para ajengan, para kiai, guru-guru urang anu nampak hadir. Urang doakeun mudah-mudahan marantena sing sarehat. Nyaraah ka kiai. Nyaah naon? Oh gitu. Tapi resep ka kiai teh resep naon? Anda biasa nama lamun abdi nanya ka jamaah teh Bu, resep ka kiai, resep neng nais. Resepna resep naon? Resep nitah. Di ditu ieu mah di Bandung. Adi di dia? Coba aja sing tarik. Tahlilan ka kiai 7 bulan. Disadah teh ya? Disadah? Cicing wae atuh. Panas ditutungguan. Pan lamun make musik mah rada sumanget nyanyina. Yatim hadroh di mana ya? Abdi mah sok bunga. Bapak hajat disarengan ku tim hadroh teh sok bunga. Komo ieu tim hadroh na marake seragam. Geus lunas acan. Aya kene sesa teh jaga. Jajan kabaya. Da resep ari make seragam mah kapilarina rapih, bersih, karasep, sawareh. Kabeh teu nanaon hayang. Siap acan. Siap sakali deui. Ece tembalan. Tahlilan ka kiai 7 bulan. Kasurupan asup henteu. Kadang biasa we ulah gempeur atuh. Biasa. Ulah gempeur. Jadi kudu balikan deui. Tahlilan ka kiai 7 bulan. Kasurupan kamawatan nyolatan mayit, ngaduakeun mayit, ngagotong mayit. Astagfirullah. Tak itu kenapa? Lain aja di dia kiai nepi ka ngagotongna nya. Kabeh ku kiai meureun nu mau teh jadi proyek borongan. Allah karim. Punten Pak, samemeh urang digubrakeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia. Urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, lain jeung kepala desa, tapi jeung ajeng kia mangkaning ajengan kiai zaman ayeuna hese gantina leres teu? Di dieu aya RT. Maot moal ayeuna. Lamun ieu mah. Hampura Kang lamun ieu mah. Lamun RT maot ayeuna isukan pagetok bakal loba anu hayang jadi RT. Lamun RW maot ayeuna, kades maot ayeuna isukan pagetok bakal loba anu nyalonkeun jadi RW jadi kades. Tapi lamun ayeuna kiai pupus ustad ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pagetok bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajeng. Betul? Matak lamun bisa menta mah ka Gusti. Cik atuh nu maot ti heula teh RT we daripada ajengan. Udah mana Pak RT? Lamun ieu mah Pak RT ulah ngagepeg. Lamun pan teu bisa
Matak doakeun kiai ustad ustazah sing sarehat, sing diparanjangkeun yuswana, masing dibarokahkeun ilmuna. Ya Allah ya Rabbal. Nuku simabdi dipika hormat aparatur pemerintahan yang nampak hadir, Pak RT, Pak RW, Bapak Kades, Sinarang Kadusna, TNI, Polri, Hansipna, nu nampak hadir nyarangan orang sadayana daruakeun para pemimpin orang sing sarehat. Oke, mudah-mudahan masing dikersakeun ku Gusti Allah jantan pemimpin anu aradil, amin. Ya Rabbal. Yang saya hormati Sohibul Hajat sakulawargi kersana Bapak Fani kalih Ibu Nur. Oke, murang kalihna anu nembe di khitan nyaeta Ujang Al Rizki. Ari ieu Bapak Fani na tos di khitan teu acan. Tapi si ayeuna sakalian. Ya doakeun ku sarerea Sohibul Hajat sakulawargi sing sarehat, sing dijembarkeun milik rizkina. Murang kalihna anu nembe di khitan sing jantan murang kalih anu soleh. Ya Rabbal. Anta hilap nu Gusti Mabdi dipika hormat bapak-bapak anu gara raya, ibu-ibu anu lalucu dicambakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Lagis biasa ibu-ibu mah dina pangajian sok jempling we caricing, tapi dahareun beak. Biasa itu mah di Bandung Barat. Ada di dia? Apaan sampai di ditu ge ti dia heula lolobana. Ngan alhamdulillah Bapak Fani di dieu mah meja teh meuni lega. Ya punten, ari di dia geus biasa meja lega siga kieu. Pak tos biasa. Lain ieu mah saking kulegana eueuh barang hakana. Da tadi mah abdi calik di lebet bumi ece, payuneun teh meni pinuh tuangeun hungkul. Aya bolu, aya cau, abdi teh meni ngahuleng teu kuat hayang. Ngan teu dituang ku abdi teh da sok teu puguh emut ka santri di bumi. Mata wayahna we Bapak Fani gerak karesekan. Alhamdulillah abdi mah rezeki teh sae wae. Biasana lamun uih uleman ceramah teh sok menang cau, bolu, aya beas, sakaru. Biasana lain menta eta mah ngabejaan. Biasana mah kitu. Matak di dia biasakeun siga kitu. Insya mudah-mudahan ieu riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa, amin. Anu mahabbah ka para alimil ulama. Oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Samulihna tina ieu riungan ridona Allah ku urang masing kawadahan. Rahmatna Allah ku urang masing katandean. Malah mandar bubar natina ieu pangaosan urang sadayana sing dihalampura dosa. Garaduh dosa. Ece kasalaki gaduh dosa. Rek dibawa maut moal. Rek dikamanakeun atuh. Heula Kang asal ada lieur ieu mah. Sakali deui ceuk gaduh dosa kasalaki. Rek dibawa maut moal. Oh berarti ibu-ibu orang dia mah sok menta hampura unggal poe kasalaki teh nya. Unggal poe osok tara deh. Ari menta hampurana sok iraha atuh. Iraha? Kang, ibu-ibu di dia mah geus yakin maraot teh bulan Syawal. Kita menta hampura nepi ka nungguan lebaran. Ya rumah saurang jantan jalmi seueur dos. Matak ayeuna daek datang ke pengajian teh mangrupikeun orang-orang beruntung.
Naon sababna? Di mana aya suatu perkumpulan anu di tempat eta dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan sholawat, teras aya pengaosan, maka ngariung malaikat dina ieu tempat pada nyabutan dosa urang sarerea. Di mana neng nais dicabutna? Ti dieu tah. Naon nu kieu nabina? Tak pundak. Matak sok aya geuning jamaah pangaosan anu keur ngaos teh tungkul we kieu. Aya nu kitu ayeuna? Tah, tong diganggu eta teh keur dicabut dosana. Lamun lila tungkulna berarti loba dosana teh. Ngan lamun tecengkat keneh sare nu kitu mah. Aya nu sok kitu di dieu. Nu belah mana diukna? Jadi kudu bungah daek sumping karena pangaos saur Kanjeng Nabi man yataqalla liyanta'allama ilman gufira lahu qabla ayyahtuwa sing sahajal mah anu lempang shalalalalala atuh gitu asa teu kompak bisa hadroh nyora ece olohok sanerea sok tembalan bantuan dan nyanyi sorangan mah capek bantuan shalalalalala gitu siap dia bapak-bapaknya hari ruk henteu dari ibu-ibu mah biasa dina pangaosan teh sok kompak bersuara. Leres? Ibu-ibu nak kompak ngan ieu tah bapak-bapak nak culak, cileuk, nyorak henteu. Mun dek maot atuh. Lain meuni eueuh pisan kahayang ditingali teh atuh da. Sok ayeuna mah nu teu nyorak didoakeun di imah sing nyanyi sorangan. Sing tarik tembala sing saha jalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna amin eta mah ya punten Pak aja sih ngarti we atuh apa nu kadua mah ibarat ngadua sing dihampura dosa abdi mah karek apal urang dia lamun aya nu ngadua dijawabna teh shalalalalala aja kadang ulah salah nu kadua mah amin siap jadi kudu balikan deui luka dua amin luka dua awas salah luka dua akhir sing saha jalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna ya Allah ya Robbal. Jadi mudah-mudahan ieu riungan sing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana siga amin keur salat eta aja sing akur atau jeung mau baligoh teh kudu kompak ya kieu tak amina dicontohan amin